Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana tepangkeun nami abdi Alisa Hirunisa di kelas 11 MIPA 7. Bapak sareng Ibu nu kuring dipika hormat sareng rerencangan nu kuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sadaya sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos mapareun nikmat sehat ka urang sadaya. Palawarga anu kuring dipika hormat, dina ieu waktos himkuring bade ngadugikeun biantara anu judulna naon eta kakeluargaan teh. Urang sadaya pasti gaduh anu namina kaluarga. Lamun harti umumna mah kaluarga teh nyaeta ibu, bapa, nini, aki, sareng nu sejenna. Tapi uninga teu arti kakeluargaan. Kakeluargaan nyaeta rasa silih pikanyaa antara sesama manusia. Maksud kakeluargaan hanteungan ukur kakerabatan kusabab hubungan getih bae. Tapi oge tiasa kusabab silih sayang sareng silih butuh. Janten raos kaluarga henteu aya dina kaluarga wae, tapi oge aya dina silaturahim. Dina organisasi oge diperiogikeun gaduh rasa kakeluargaan. Kusabab naon? Kusabab sangkan kerjasama dina organisasi janten sae. Nah kumaha tangtosna? Kuring tiasa nalika kuring silih cinta sareng sadar yen urang kudu silih bager. Maka nalika salah sahiji anggota mangrupi waktu susah, urang kedah ngabantos anjeunna. Upami teu dibantos, maka eta moal pernah rengsek. Maka tujuan dina organisasi moal kahontal. Dan eta namina kakeluargaan teh. Pala hadirin sadaya, rupina disekakeun sakitu anu kapiatur. Kurang langkungna mugi tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.